kampung dosa merawuh di rumah palak, di lebat, di luar anu di bumi masing-masing aya di imahna berarti teh hanya sama jamingan sakieu yang sebuah buku ieu jadi seseuna beureun di bumi masing-masing sadayana hormatkeun simpul dipayun maka urang sami-sami nyangakeun syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Alhamdulillah dina malam 27 urang sadayana dina sasi Rabiul Awal bertepatan sareng Salasa malam Rabu ditakdirkeun ku mantena kanggo tiasa riung kempel dina acara ngagungkeun ngamuliakeun kana sasi dilahirkeun Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan langkah ibu bapak ikhwan akhwat mencarakeun terlebih sarumpi ka ieu masjid Jami anu mulia muga Allah sing jadi wasilah sing jadi sabab dosa-dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Seueur urang dosa? Seueur. Kira-kira loba dosa urang, loba dosa tetangga. Abdi. Loba urang. Tong mikirkeun dosa tetangga. Da tetangga mah batur, tetangga mah batur, tetangga mah batur. Lain saha? Lain urang. Lain urang. Jadi nu kudu dipikirkeun mah dosa sorangan. Sebab urang kaluar tina rahim nu jadi ilmu kumraga alam dunia sorangan. Teu sukti pake ka urang angeusan di alam dunia geblos kana alam kubur oge sorangan. Dek bareng kita tanya muah. Oh, sorangan-sorangan kan gitu. Dumawi mudah-mudahan sing jadi mas kawin bareng urang wengi ayeuna urang dihampura dosa ku Allah taala. Shalawat wa salamna mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka kakasihna Allah mata khalaqna makhluk moal aya langit jeung bumi moal aya hujan jeung halodok moal aya lautan jeung gunung moal aya matahari bintang bulan moal aya neraka jeung surga moal aya makhluk sakabeh lamun Allah teu ngadamel nur mantena yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagantun ka kula wargina para sahabatna, para kaumatna nu turut-turut kana ajaran mantena. Hadirin ibu bapak ikhwan akhwat, junuh kana waktu dengan kana mangsa nitih wanci nu mustari takdir teu tiasa dipungkir, qadar teu tiasa disinglar. Alhamdulillah simkuring Salasa malam Rabu ayeuna ditepangkeun sareng ibu bapak kampung Leuwih Liang ngalangkungan kundulur kanajengan Asep wasilahna. Jadi syukuri upami teu aya wasilah mah aya wasilah teh cukang lantaran ari wasilah teh anu nepikeun. Alhamdulillah wasilah kan ajengan Asep simkuring jasa tepang sareng ibu sareng bapak. Jadi sagala nu pake kada nganggo wasilah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Allah. Sokai teh arek masarea gitu. Meni asa-asa pikir teh. Arek WHD dosa. Dosa area jadi dihampura dosa. Amin. Kalau bacing harulang kita ya. Jika jadi vaksin. Baik kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Allah. Begitu sing seru banget kayak gitu. Jalma-jalma anu iman kudu takwa anjeun ka Allah. Nah hese dek takwa teh Bapak diomongkeun babari teh.
Besok ibu jeung bapak nyarios takwa di dua tilu. Takwa. Ini bisa babarinya. Bapak ngomong takwa, takwa gitu. Temen ge urang teu sepuh budak SD kelas 5 ge bisa. Ngomong takwa gitu. Sesah takwa teh. Kulantaran sesah Allah miwara wa batabu ilaihi wasilah. Tujuh khotib geningan kapungkur masuk marake itu di mah eueuh deui kitu kan. Khotib teh mati nu saja masuk make itu kitu teh. Kita ada kali itu. Sok wasiat ku takwa pada khotib teh kena imamat. Ittaqullaha haqqa taqwa kan gitu. Kudu bari molotot teh kudu takwa sia gitu kudu totonggeun teh. Si itu teh kudu ngadua ka masjid teh gitu. Ayo kirah makin jami ittaqullah betul tidak? Betul. Dari takwa. Dengan karena geuning waktosna kumaha? Anda eta bobotoh masjid teh gitu. Pemain lama. Padahal ittaqullah apa? Jadi sesah takwa teh hanya babari di naon belungguh. Cakeun. Maka Allah miwara wa batabu ilaihi wasilah. Geura buburu neangan pelantara nu nyambungkeun urang supaya bisa takwa gitu. Siga simpuring bumi ayeuna teu ujug-ujug dugi ka kampung leuwih pamit aya saha wasilah. Mahabah ka Rasul wah Rasul hareup sok atuh mah pengorbananana apa sesuai pikir deui di mana aya keluarga teh kade simpan. Numawi Imam Syafi'i kuningat ke dina kitab Ihanatul Talibin juz 3 man jama'a ikhwanan sahajama anu ngumpul ke dulur-dulur li maulidin nabiyyi karena dek eling lahirna kanjeng Rasul siga dileuwih ayeuna ku kangajengan Asep diumumkeun hayu Salasa malam Rabu urang sami-sami eling kana lahir kanjeng Rasul gawe ayeuna ibu-ibu aya bapak-bapak Aya. budak ora Aya. ayo meuni masjid Al-Ikhlas siga we ayeuna sanes ngariung wahaya atau aman dulu we gadamel katuangan kayaning ranginan papais berkukus sangu wahaya sangu cek Imam Syafi'i wayahna buluda teh wahaya atau aman kudu ngahadirkeun katuangan teu sama kudu dahar buluda gitu. Jadi lamun aya buluda lepasan teu kaci gitu. Teu kaci kan teh. Bejakeun ka batur. Wayahna nek buluda mesin gede kejo gitu. Setuju ya setuju? Setuju udah berbakar. Wahaya aman kudu aya tuan. Batak bijil wening bahasa di Jawa Barat mah pamiaya jalmi makmik lomo asal makmik begitu. Kumacet batu siama dahar teh di makmik siga nu kokoro mangi. Tuh ya ieu bahasa eta. Cara kieu jelema teh siga nu kokoro mangi sopan kan. Mul dari bahasa. Jadi wayahna keur tahun payung mudah-mudahan yuswa aya keneh ya amin. Sing dipanjangkeun sehat panjangkeun yuswa bari sehat cabeur jeung bageurna. Bingkeun deui mah urang si barada. Cinta ka Rasul teh siap barada siap. Siap. Kieukeun lu pandanganna kieukeun ah. Kieukeun si kawan atuh sakapeung ka dengan di teh. Kieukeun ieu anu digerenyaan ku kekuatan. Gitu terus ditindak ku artis. Ditindak ku artis kos ngawararo geuningan. Si Lesti kadang keluar kamari budak kamari si Lesti teh ngawararo ka si eta. Bapak Ibu angkat tangannya semua kabeh ka
dia dari manusia. Kita buat jangan ngaplek, bapak. Gimana? Siap tahun harap alunan baradan siap. Wah hebat. Dilaksana dan tahun harap. Kade nalika alunan baradan tahun harap kayak menang batu gitu. Kita mana? Penting urang sing badan. Aina minas sodakoh mah bapak. Aina minas sodakoh mah siga malenongkeun bola kana bata pak. Wihade. Sodakoh mah siga malenongkeun bola kana bata. Ini bata nih. Temok bata teh. Bola poli di malenongkeun. Tuh, balik deui ka malenongkeun. Jeung kumaha nu dibaledogkeunna? Nu dibaledogkeunna bola voli balik deui bola voli. Nu bae bola kasti deui ka urang teh kitu. Siga kecil di kamar ayeuna. Pangaledogkeun teh bola kasti we. Maka kapagi teh bola kasti deui. Bola licin aya maledogkeun bola kasti aya balik bola voli moal. Dipastikan bersyukuri kunci kesuksesan. Sebenarnya itu lagi mungkin sebab itu kunci benar ini. Kunci benar ini sebenarnya. Tapi kita ada yang bersyukuri. Hoyong barokah, hoyong sukses kehidupan mah kudu terima kasih. Nyarios sadena siri doa jilu tilu. Terima kasih. Ulah nyarios hungku bibir eta mah. Ieu terima tingali. Terima tuh. Ini terima. Nah, terima tuh, ini terima ieu geus terima. Geus di dieu tah. Kodok deui kasih gitu. Jadi jelema hayang barokah mah kudu daek dibere jeung daek merek. Ulah wal ukur bil ahad tiba-tiba ukur urang nahan ulah. Gitu. Da sageureung deui sim kuring teh terima ieu teh. Bulan tanggal malam 20 kasih bret gitu. Lain setahun sekali sim kuring. Pernah coba itu tadi gitu mungkin nyedai bos juga. Cuma juta itu berarti. Gitu sungguh masa kali meuli daging teh sakintal. Mau jual mobil teh 5 bulan teh. Sungguh bapak. 15 juta ku sorangan teh ku salea teh. Dan sok atuh mah hebat orang gede. Letik muadeh ayo kita terus syukuri ya beri motivasi ke bapak ke orang leuwih gitu namanya panitia ngomongkeun menuju pembangunan mah memang ada kesempatan sok sing ada deui mah 2 lantai mah arus dan mah ka bawah mah nu bakal ka bawah kami dapat di masjid al-ikhlas. Amin. Cukup amin sinar hadirin ibu bapak. Jadi mauludan disimak kedua video bahasa maulidan lamun kurang leuwih lian ngucapkeun maulidan cek budak santri ka asup sega isim zaman isim makan. Isim zaman waktu dilahirkan maulidan waktu Rasul dilahirkan teh malam Senin dinten Senin kaping 12 Rabiul Awal tahun Gajah kasohorna geus kitu. Maulidan sehingga isim makan tempat dilahirkan Rasul. Di mana Rasul dilahirkan? Lain dari dia lain kade. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Ibu bapak diri nu hadir ulah leuwih liang ya. Aya anu seueur anu can umroh. Seueur can hajian. Eta can umroh can hajian hoyong teu? Pisan teu hoyongna.
pisan. Amin. Itu kalau saya ngumpul lagi kene zaman. Tapi lamun geus hayang pisan maka teh. Amin. Amin ya. Heeh. Ngeunah eta deui. Umroh, hadiah gitu. Ngabri misalnya. Jadi itu. Dan mudahan sampai kurang teu aya di alam dunia diberi kesempatan ku Allah kamu ngadampa Mekah Mukarramah Madinah Al Munawwarah. Amin. Mauludan maulidan dua katilu aya kieu incuna eta mananyakeun ka akina. Aki bulan naon ayeuna teh siapa mika teu apa ayeuna teh mulun sia teh kitu na. Mulun cenah eta lamun urang leuwih liang nyarioskeun Rabiul Awal kana bulan mulun eta mah bahasa Sunda diarab-arabkeun eta. Jadi teu kateguh ku baelani, teu kateguh ku yakul eta mah teu kaasup ku wajana eta mah mulun cenah kitu. Eta mah kirata dikira-kira nyata. Mimna musim, lamna loba, dalna dahareun. Jadi bulan itu musim loba. Setuju ya? Setuju. Ngampar dahareun teh ieu betul tidak? Bulan ayeuna mah eueuh ge mulu silih eueuh teh kan nanti gitu. Bulan ayeuna akur teh. Rada akur ya. Sebenarnya mah terang ngomongkeun teh akur jeung jelema. Begitu berakur ke lah, gitu. Sama kalau ngomong kan udah akur, dia bakal lihat, si kuring lihat bapak puyeng tuh gitu. Berakur ke lah itu. Udah judulannya lah dengan asap ya. Judul itu. Apa itu? Apa itu bapak? Setengah 11 apa? Setengah 11. Oh, enaknya. Setengah 11. Siswana sing halus jam teh sing baranda. Meuli ulah butut ti ka masjid geus ulah. Kudu panggadena. Kudu panggadena. Kudu panggadena. Ya kursi saya. Kursi masjid aja. Aneh. Bukan kursi masjidnya. Bapak main di imah aralus aja. Jeletung teh maot moal ka bawah moal dah. Anu bakal ka bawah mah nu dipihapekeun ditabakeun di masjid insyaallah bakal kacana. Gitu. Betul kurang mau. Pamajikan ora kene. Lalu bana loba, harta bana, sawah lega, tegal loba, duit loba. Urang mau keur diluda teu fungsi nuna di masjid teu fungsi loba nuna kahadean. Pamajikan ora kene ngantri sah duda-duda teh tah. Wah, urang di ditu ngegel curug. Mata kita mah buru urang PHP keur ka Masjid Al-Ikhlas panitia setuju. Kitu tong kapokan papayan turun mun bisa palototan gitu. Mawat gitu maneh teh gitu. Meter gede gitna. Tuh jam tabu 10:30. Berarti sumber geus teh setengah jam pikiran. Pami dugi ka tabu 11 bapak ibu calik di tempat kiat mah. Moal aya duit teh payun. Ajengan Ahmad mau ditinggalkeun. Jadi setuju dugi ka tabu 11 setuju ya? Nah, sok urang ieu urang ketuk mejananya tanda setuju. Dah sepakat nepi ka jam 11 udah disetujui semua. Nah, gitu. Jam 11 ya. Udah. Urang judulan, obrolan ajengan Ahmad urang judulan. Judulna tuturkeun parentahan Rasul, tuturkeun parentahan Rasul, tuturkeun parentahan Rasul dinu watilu, tuturkeun parentahan Rasul. Apal tah? Hampir aku teh apal sakitu tah. Tuturkeun parentahan Rasul sakitu. Nah, jangan pakai judul minimal ngaji teh apal-apal. Judul atuh. Terus teh ulah ieu. Aya Mang Usuk. Mang Usuk bebeja ka pamajikanna, mah rek tolak ka Masjid Al-Ikhlas. Jadi
dengan Ahmad ya di Cianjur nu ngajina juga tuh Pak geura idin Bapak mau hujan jadi setiap pemajikan mengusum atau kali ya teh di imah cicing dan hujan cenah gitu mengusum kadang ngikut gitu beres ngaji subuh ditanya ku majikan Pak menang naon penting nih gitu we biasa gitu ini ayat FPI kita takbir mah aya apa bubar ayeuna dibubarkeun bubar sah gini ngani bubar bubar sah gempa tapi nama gua bisa sah dan bisa ngabubarkeun takbir daripada kudu eureun takbir mending kena pisah nyawa jeung jasa manusia siga naon moal dalam takbir dalam takbir nyawa sia kan gitu banding itu betul tidak? Betul. Efek jauh. Ya. Alhamdulillah dugi we ayat teh ka dieu kauna. Baheula mah geuningan. Guru ngaji urang. Bangsa ka ngajengan Asep Abah tanya. Si Abah apa ya deui. Apa kabar teh pernah dua dinten kalaku si Abah teh berarti jamin itu nama sih. Kabarnya pernah disimpulin di mana teh? Di Bojong. Bapak-bapak tengah-tengah hari kuning. Gimana ya siapa kasih ya? Ayo segala tuh ngaji itu malilah deui cek kanjeng Rasul baina sittina wa sab'ina. Umat kami macam paling lila teh 60 tahun 70 tahun ngalihat begitu. Geura mikir cenah mikir. Bro itu teh ayeuna teh 58 bulan. 8 bulan. Oh, sapoe deui gitu. Moal leuwih di dinya. Urang guru baralik zaman orang apabila zaman jadul ngaji Quran teh wah can guru berai kieu encan ngaos Quran teh baru guru ngaji geuningan keur zaman labu ceplek labu ceplek cenah teh lantera kapungkur urang diajar guru ngaos ku guru ngaji maladak kegeuningan beres ngaji teh hideung irung teh disusun teh jadi kumis pada teh tapi ada ya Allah teh guru ngajinya ka urangnya ahna make tutunjuk hartina harupat teh dengan tina kau menikah lencir wah zaman kahejah di urang abah baheulanya zaman kahejah ba jabar ba fa jabar fa bapak tuh gitu kahejah baheula sin jnc ya jabar ya sia jadi kan bapak sia gitu zaman kahejah itu ayeuna mah eueuh kahejah ayeuna mah metodana ikro ayeuna barudak ayeuna mah teu apal kahejah alhamdulillah lamun Allah teu ngirim rasul moal urang teh mawa jeung Quran alhamdulillah geus ngimuludang ayeuna baca deui Quran baca deui menang mudah penting ayeuna kudu maca deui naon Quran cukup ajengan Quran dibaca ayat demi ayat kalimat demi kalimat surat demi surat nah cukup teh dibaca ukur tidak Sayyidina Utsman radhiyallahu taala wal amalu bihi wajibun akan tetapi ngamalkeun eusi Al-Qur'an eta wajib. Jadi dia penting ayeuna berarti ladang muludan wengi ayeuna ya baca Quran ya amalkeun. Sok simpuri ya na bapak tungtungna nya sing rido ulah capek sorangan cukup capek saharea nya. Ya baca ya amalkeun. Naon teh Quran teh gitu. Da Al-Qur'an teh surat ti Allah juratan sajuratan lebih liang eta. Dia kieu
surat mah. Contoh Pak Haji Bupati Sukabumi itu siapa? Pak Haji Marwan mere surat ka RT Lewiliang dina lebat surat teh kieu. Tinggal. Kepada yang terhormat RT Lewiliang, saya Bupati Sukabumi Haji Marwan menugaskan kamu agar kamu mencari tanah 100 hektar, di mana dapat 1 hektar diberi imbalan 50 juta tertanda Haji Marwan Bupati Sukabumi. Bersinaon Surat. Pung weta kampung nepi we carita nanti surat teh katarima ku RT Leuwi. Iya. Bakal teh ku atoh. Atoh na RT Leuwi liang beak karep atona naon sabab? RT sakecamatan Cikembar. Cikembar. Kemar. Batur mah eueuh nu dibere. RT Cikembar teh eueuh iwati RT Leuwi liang. Aku atona beak. Meme sare bakati ku atoh. Nakar sudah bari baca surat. Kepada yang terhormat RT Lewiliang, saya Bupati Sukabumi menugaskan kamu menciptakan 1 hektar di mana diberi 50 juta tertanda Bupati Sukabumi. Isuk-isuk dek beli rokok. Memang beli rokok ke warung nagong gelap di teras warung di baca surat kepada yang bla 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 bla. Itu kata surat berang putih dibaca dekat geus lecet atau surat bupati. Geus 2 minggu tadi baca itu. Ari neangan tadi Bupati Pak Marwan geus lieu deui. Ajudan sini. Ada apa? Kamu datang ke Lewiliang. Saya ngirim surat nih ke RT Lewiliang. Kenapa sampai sekarang belum ada mall-mall? Apa itu mall-mall? Belum ada bewara lah gitu mall-mall. Siapa? Kini dah ajudan ke Lewiliang yang nyamperkeun RT. Assalamualaikum. Salam. Ini betul RT Lewiliang? Iya, saya sendiri Pak. Kamu betul udah nerima surat? Udah, ini lagi dibaca dan yang pakai baca surat ya. Dapat belum itu tanah 1 hektarnya? Belum Pak. Kenapa belum? Saya nggak kesiuan begitu. Malu menang Lewiliang. Kenapa? Saya sibuk baca surat. Bacakan juga. Oh, dari mana RT? Baca suratna naon panitahna. Oh, kagarakoh ya. Siga Allah mere surat Al-Qur'an ka urang leuwih. Iya. Baca naonna teh Suratna. Lihat ya. Seperti nyatok muka. Baca naonna teh suratna teh eta Qur'an teh geus dibaca naon panitah jelona gitu. Ya, baca. Ya, bamalkeun naon teh Qur'an teh. Jadi penting ayeuna rada muludan cinta ka Kang Rasul ge ayeuna yuk baca deui Qur'an sigara amin. Amin. Sanes dibaca eta Qur'an naon panitah jerona laksana. Meh cageun, urang teh meh cageun. Da Quran teh Quran kitab eta teh lamun ditamsilkeun lamun dimisilkeun mah siga intercept. Naon cenah? Resep. Menggusuk sakit beuteung menggusuk sakit perut datang ke dokter. Ayo dokter masuk eta bodoh di dokter teh juga. Urang ternyata kamu ini teh apa kakak suka tempel kita tanya ke urang gini dapat bodoh teh juga. Nah karena
sakit apa? Ya bukan sakit apa kata-kata kami. Kakananya ada sakit apa? Mulai betul gitu. Udah lama 1 minggu periksa. Nulis ini dapat. Nulis 5 jajan nulis. Dina jerona eta obat sakit betul ditulis. Pel hijau, pel modas, pel merah, pel hitam, pel hawu 5. Nih kertas Pak. Bawa ibu sahat. Masih ya. Menggusuk. Nepok pakai pasir, pasir. Nah ngaji kita jadi kan mana kita mengaji bawa. Pasir sahat loh. Usuk. Padahal mata gula api tumpul. Ya buat tinggal api tumpul. Biasa penting konser ngaji. Oke. Oh, gitu baru buat mau menang. Balik ke mana naon? Balik membawa naon? Kertas saya di saha dokter. Nepi teh ka imah burini. Butuh teh karasa. Burini ta. Baca kumaha kusuk. Obat sakit beuteuh, obat hejo, obat modas, obat beureug, obat hawu. Teu deui. Burini teh baca deui. Cageun moal. Moal, Pak. Kudu paham ya. Moal baca. Nah, kuna kumaha resep teh bawa ka apotek, geulikeun ka apotek. Huakeun tanu hejo anu beureum nu hawu teh huakeun. Geus dituangna lape eueuh ku kuririta. Tahun apa di dapat kitu. Resep petunjuk yang amalkeun. Di antarana umi ayeuna ieu. Surat ti Allah, resep ti Allah ieu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Pastina jalma anu iman mah eta jalma nu sok ngamakmurkeun masjid ku barjamaah barjamaah. Jadi jalma anu ilit ka masjid teh barjamaah ka masjid teh eta teh jalma pengamal Quran, pengamal Quran. Gitu amalkeun. Baca surat. Eta diamalkeun moal jadi cager penyakit. Tah ti antara hayang cager akhlak urang, hayang alus akhlak urang teh pasti datangan. Jadi penting ayeuna muludan teh maca deui Quran, tuluy masjid makmurkeun ku jamaah. Kieu deui padangan sia, kieu deui geus diberi kekuatan ku Allah. Keur manu kamari kedua aya diberi kekuatan ku Allah. Siap aminnya? Siap berjamaah ka masjid. Gitu. Masjid beuteuh buat jamaah kabeh ka dieu ngeunah geura bae. Amin. Amin. Aya keneh jiduan can ka masjid. Oh, keun bae. Dangdut. Kamu bisa dibalikan deui dan geus makan geus muludan aya wayahna nu tah ge kudu ka masjid. Da karpet ge wawuheun teh. Mana nu getol, mana nu tara, teh wawuheun karpet ge teh pemel malaikat. Ieu ge wawuheun da karpet teh. Nalika pae hayang ka mana? Masjid. Di moal ka masjid cekar karpet teh kemana we kamari euy jeung kitu. Nu kedua ka masjid sia. Ieu tadi keluar ya. Kadang-kadang mah kudu ngeluar ke masjid dia. Keur bae kadang-kadang. Amalkeun mah aja. Apa duit teh? Ngamalkeun ge sudah di pikiran ku imoh. Kalau rugi bikin kedua. Ayo ke masjid berjamaah
siap makmurkeun ieu masjid. Lamun. Lamun deui. Baca Quran. Masjid. Berartina. Sodako. Lamun aya jelema kitu. Sagala we. Jawab. Sabodo. Ya, sabodo. Kalau udah turunan deui dia mah gitu. Sabodo. Dek, gatol ka masjid dek, muhung ka masjid dek, gatol sedekah dek, muhung sedekah dek, gatol ibadah dek, muhung ibadah. Naon jawabanna? Sabodo. Sabodo. Kenapa? Sabodo teh. Ngebejaan geus, ngajak geus, difasilitasi geus. Sabodo. Sok emot si kuring mah keur ngalogatan kitab aja kena asep. Guru geuningan guru. Bari urang beuring ngadepok geuningannya ngeukepan kitab ngalogat zaman kalam cocol teh, urang melengkos zaman kiwari we praktis ayeuna ku pulpen we urang mah wah neneangan dari keuman heula geuningan ieu teh pangsi teh. Dikakeun bau 7 mulut geuningannya. Cocok gitu. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kitab ieu Anatul Talibin kalawan nyebat jenengan Allah. Cukup. Sifatna Allah Ar-Rahmani nu maparina nikmat agung di dunia jeung di akhirat. Kata sifatna Allah Ar-Rahim nu maparina nikmat alit di akhirat unggul. Ulama-ulama dulu begitu. Allah teh kasifatan Rahman. Allah teh nu maparina nikmat agung di dunia jeung di akhirat. Maksudna ayeuna di alam dunia mah nu meunang nikmati Allah teh kabeh, pakabudan kabeh. Di dunia mah kabeh. Aya nu betul ka mati di dia aya. Iya. Aya. Kosok tuang tah. Aya anu ngadua ka masjid. Kosok dahar tah. Sarbat. Ya di dunia mah gitu. Nu betul ka masjid dahar, nu cara ka masjid. Sarua mana? Salila wae salila aya nyawaan mah moal eureun ku Allah dibere nikmat. Moal eureun dibere rezeki. Aya ibu-ibu di dieu nu getol rotina aya. Aya nu ngadul rotina. Nu sok getol rotina tuang tah. Sok tuang. Anu kadua eta sok tuang tah. Wah, pangrawogna si eta. Soalnya apa liwat teh kejo ongkoh nyeblak ongkoh pada teh. Buat sok ongkoh nyeblak yang dikatakan level genap main. Ayo nyanyi nyo. Sarua teh. Sarua. Yang sing ingat Allah teh kasifatan Rahim Rahim teh nu mapaina nikmat alit di akhirat tuh. Jadi di akhirat tuh kuasa kabeh jelema meunang rahmati Allah. Wa'iddat lil muttaqin hanya orang yang bertakwa. Maka jawaban si kuring dari lamun aya ulang yeuh diajak salat, mau berjamaah, mau sedekah, mau bersosial, mau naon jawabannya? Sabodo. Di dieu teh nu lega sawah teh panaon? Lega sawah di sana mina di. Sawah Haji Adin. Haji naon? Haji Adin. Haji Adin. Mun. Aya da mina di. Siap. Anta bulan dewe kan. Bulan dewe udah. Anu boga balong besar ini. Haji Kanaon. Asep. Aya Kang naon itu? Pak RW lah. Udah tanya ditanya gitu ya. Pak RW
balong bae gedungnya sate we jadi buka balong Pak RW gede balong melak nanti lauk emas lebih kan cinta lebih kan yang aku Pak RW lauk emas tapi ini aja lo balong lupa lupa daerah ya gila ya keyuk ya aja lo nama balong kue minggu Pak RW marah lauk mawang marah dek maraban lauk emas niat nanti klik maraban lauk emas rawu atau batuan rawu recok padahal Pak RW itu niat nanti maraban lauk emas eta parapus karena balong mah kabeh nu sakudu di balong milu nyatu dirinya tewa pulau emas dekat campur ku jair dekat campur ku nila pang sebeuna geus beberapa saha iya lebih ke kerja gigi lempang lagi sebelumnya padahal Pak RW tadi makan lauk emas terus orang pun jero kabeh jalan tah di dunia teh kitu aya ayeuna teh kitu ieu nah lamun Allah lamun takwa mah aya hujan moal ieu KKR kalau mereka nya teh geus sabang ningali anu bakti ka anjeunna urang ningali naon itu teh guna bawa sedekah mumun ke masjid kan dulu mun sedekah mah aya hujan-hujan aja ayo geus genep bulan dibedahkeun naon teh balong saat cairna si gudi bek aja ngana sepol teu marot tong ka buku sok dibere naon parab tewak lauk emas guna tewak lauk emas guna beak lauk emas aya nila nusuk seserepet ya dengan aku jeung batur si bebela eta jejebreun we ka batur teh pas saya we teh nila nyi we ka batur teh berting geuningan saha mah nila jeung inung bapak teu akun kok jeung tatama tewak nila tuna teu dihidikeun geus dibedahkeun mah teu dipisahkeun Pak geus dibedahkeun keur dibawa ka hiji geus dibedahkeun teu emas di dieu nila di dieu beak nila tina jae nu sok nyieun balong di tengah balong teh ningan si eta mah mimpi teu beleuh mimpimu ceun teh gitu titah jadi ketua DKM mu atuh nuturkeun mu jae lewat ku Pak RW tuna lewat dipisahkeun Pak geus dibedahkeun mah dipisahkeun beak jae dieu itu keuyeuk kurnya gigir we nya ke bebek waktu ku Pak RW ke babate sia dicocok teh cocok koplok sia waingan balong aing galongan minang saat cucuk sia we nya boleh dicocokin bebeutkeun teh beutkeun kagok oh sia didak sia we gitu geus dibedahin lah gitu ke di balong mah sabentek bae saya ke di balong mana pada ibadah hek mung hek sabodo jeung kuring tadi boga emek boga nu tara ka masjid geus teh kausian teu boga emek boga kausian teu boga PCE kausian tara ka masjid pasti di dunia mah hek ngan sing ingat tuh hei urang leuwih liar urang bakal dibedahkeun teh isuk teh page
dibedahkeun ku Allah nah dirinya bakal dipisahkeun ku Allah dirinya cair dulu ya cair sehingga kurang bakal dibedahkeun mualilan dibedahkeun borong dibedahkeun teh cuk malak ridwan penjaga surga tukang ke masjid berjamaah al-ikhlasnya ada cari di surga Allah. Weh, tukang sodakoh ke bangun masjid al-ikhlas penggede uangnya gede di surga di sini. Cuma Ridwan. Tukang rutinannya gede. Tunang. Semanakim bukan manakimnya gede. Tukang amal soleh mah kepala Ridwan tunaan, ditunaan di surga Allah. Dipisahkan kan. Ayo anu sukses saya mereka wae ta. Oh, gila ini bibinti we nya. Jawabnya teh saya ke mana sih? Wah ke mana sih? Kali. Ke aku we sia pas ya bibinti we sia rumah sa aing teh sia sok aing teh aing sia masih aing. Ayo sia kan. Wah kuno bener. Ini sebenarnya cenah hayam ini. Tuna ngayap teh yuk. Semua ngayap ini. Entah yang dulu mah ngayap ya saya dulu. Akhirnya kita jaya. Mimpimu dipimpin terus gitu. Jadi ya sia-sia. Sia pedagog naik aku jembatu naik tuturkeun batu jembatan itu mangga jedog geus ya. Ya jadi ya. Panas di atas sia. Nah, kalau gitu, ya tau kalau ngigir dah. Jawabannya ada, kalau segeyopnya ada, ngaruh saksi dalam masjid, tara ibadah, tara sodakoh, tara aku juga tara ngaruh di dunia. Kan dia cacing manusia cerita, cocok belum manusia, tukang hati pun di dunia kesiannya. Mereka kerja itu benar lebih lihat tempat kucing manusia aja situnya. Cocok kabur bobot di dalam syariahnya di dalam jawabannya gitu dulunya dakna ayo hegai mual esok diberi rezeki ku Allah ngan ingat urang bakal dibedahkeun tinggi sukti pangeto bakal dipisahkeun ku mawi hasil peludan ayeuna baca deui Quran. Baca deui Quran. Satos maca Quran amalkeun ti antarana mengamalkan Quran teh adalah memakmurkan masjid dengan berjamaah. Sesudah berjamaah Allah mere deui surat ka urang liang maksudna. Fa iza qadaitumus sholata fazkurullah dimana dia jumurkan salat ini waktu fazkurullah maka anjeun berzikir ka Gusti Allah ke salat teh zikir ke salat teh zikir eta teh di mana urang uping jalmi anu tos netepan gar zikir eta teh pengamal Quran Bapak coba sa Quran zikir teh coba sa fikih mah wiridan tah wiridan teh pengamal Quran nu zikir teh pengamal Quran nu hebat eta teh perintah Allah dan Rasul memerintahkan kepada kita fa idza qadaytumus sholata fazkurullah kade urang leuwih liang istiqamah urang kali sepuh sabada salat fazkurullah zalika adalah Gusti Allah la ilaha illallah sabaraha hiji ajengan zikir teh ya minimalna pangsalina 165 lain 30 tilu ngajak cerek di babaheula teu naik dari panon hayang cekas we ningali panu nyekaskeun panon teh Allah teh ari ingatkan nyekaskeun panon teu naik-naik eta ekeun atuh. Amin. 165. Dalam mah Allah urang ngitung nikmat itu mah bisa ka itu.
Naon hikmahna Allah make miwaran 130 guru-guru ulama-ulama sufi ahli-ahli tasawuf minimalna 125 di antarana hikmahna itu Allah mere bubukuan ka urang 125 bubukuan lain buku lagi nulis lain bubukuan tinggal ini Pak saya bubukuan itu tinggal itu sendi-sendi ini itu bubukuan tadi nasa awak jelema itu 125 bubukuan itu Pak percaya enggak? Habis itu percaya baik tidak hitung mending hitung baik tidak mending percaya percaya daripada kembali hitung ayo 1 2 3 4 5 salah pokoknya begitu cara 165 bubukuan dina awak urang teh Allah mere itu tinggal itu sakapeung ngalingkung sakapeung jebrag do nya pada itu kusa bapaya naon nah tuh ngawangkong hanya kusa bapaya naon bubukuan dan bubukuan mah teu bisa ngalingkung teu bisa jebrag nya jeung ngarti kalau bahaya kejo ngalingkung nya palepa pamajikan pikakeun ngejebrag gitu teh nampiling gitu data ala nampiling kia sih iya kemana pergi kia kan gitu ngerti Allah la ilaha illallah deui anu bisa ngalingkupkeun rama urang ngejebragkeun rama urang illallahu iwati Gusti Allah sing era kanu mere tapi beda setiap geus salat la ilaha illallah irung jeung ngambeuna letah jeung ngrasana kamari geuning 2 bulan yang lalu nu kaliwat 3 bulan anu kalangkung geuningan musim irung teu ngambeuna dugi ka dieu dugi musim puri ke 12 poe teh irung teu ngambeuna geunah nya teh geunah Allahu akbar teu geunah si horeng geuning 12 dinten rokok aya 8 rupa rokok ditamplungkeun dina meja musim puri terasa naon dalam rokok si horeng mengenah teh lain mancung jeung depesna irung teh Pak aweuna cabut teh ku Allah aweuna teh geunah gara-gara Covid 18 eta teh gara 18 irung kulit tutupan baha kulit tutupan eta gara 18 Ibu tila menes nepi 20 panon gue tutupan jeung jeli bisa kumaha kayak kopi 20 mata tutup jeli tutup kabeh jelema make itu ayo teh lemparan kumaha ayo nyepret ku Allah bibir toel ku Allah sakieu teh lain kagak beuki jarau Bapak siga kamari geuningan bendito ketat Covid 18 masjid jadi tutup riweuh jelema dari mana-mana gara-gara masjid dinaon riweuh muka teh anu masjid muka jelema cereuh gitu aja keur nutup mah riweuh dibuka teh baku hareueuh gitu ayo ieu teh dicepret ku Allah irung teu ngambe letah rasaan Covid teh sing leuwih deukeut ka Allah sing gineng bebeja ka Allah deukeut nu bogana tak hasil dan ayeuna para cahri Quran makmurkeun ku jamaah ieu masjid sabada salat geus dikir tingkatkeun tong 33 wae minimal 165 la ilaha illallah gitu terakhir tilu jelema teh dibagi aya tilu jalmi ini curugna gede awam alim arif bisa jaga tewa mahal ya ilmu ya awam alim arif sekali ini bisa baca utama
awam, alim, Arif. Kok tilu. Awam, alim, arif. Beridi jalmi teh. Tilu. Hiji. Awam, Dua. alim, Tilu. arif. Naon dengan awam teh bodoh, awam teh. Naon alim teh dengan pinter. Naon dengan arif teh marifat. Jadi jalmi teh ngan tilu. Bodoh, pinter, marifat. Tilu. Bodoh, pinter, makrifat. Jadi nu bodoh aya. Anu pinter aya. Nu marifat Aya. jalmi teh kan sakit. Contoh ya. Ya Ahmad ya. Sah. Ahmad, Kanan teh. eta. Iya. Kita Ahmad. Bisi supaya itu ngaliwat jadi tanya ku bapak teh. Sok cumihir. Tanya, kemana mah? Gitu. Keadengan ditanya. Barokah. Aman ya. Cari dana aman itu jelema bodoh. Jelema naon? Bodoh. Jadi nu bodoh teh saha? Ahmad. Sok ecing dari. Nu bodoh teh Ahmad. Ahmad teh jelema Bodoh. hiji. Kadua na Pak Asep. Pak Asep mah jelema pinter. Pak Asep mah jelema Pinter. pinter. Jadi nu pinter teh saha? Pasep. Ahmad Bodoh. bodoh. Asep Pinter. katiluna naon ye? Hamzah. Hamzah. Paham ya majalmi marifat. Paham ya? Jadi marifat. Jadi marifat itu saha? Hamzah. So, Bapak nyebutan nasi kuring kan nyebutan ngarannya Ahmad Bodoh. Asep Pinter. Hamzah Marifat. berarti ini ngaji ka juga. Ke mana ke kuring beras. Ada ilmu ulah apa mereka pun kayu kadi pun walau ke ibu. Biasa. Ahmad hari Minggu lari hari Minggu. Teu ngajar di pesantren, teu ngajar di sekolah. Lari ke Minggu, biar sehat. Di pinggir jalan. Dari tengah jalan bisa kata berat mobil. Ke pinggir jalan lari. Dia itu kenapa pakai panggung gitu. Dia pakai panggung. Dan penggunaannya lari tingtrian. Lari tingtrian. Jadi udah kira saya yakin. Lari saatnya. Ahmad. Meh naon sih? Meh sehat. Terus 1 kilometer udah capek. Wah, ngoprok ya udah capek. Barang geus ulun ngaliur. Barang ngaliur teh ningali imah badak 2 tingkat. Cuk Ahmad, wow, badak. Dekat itu, dekat dia, sebuah ayam apa, sebuah miliar biarnya saat kayak apa, tiba ngomong, wow, padahal, ya sedih, ya malu jelema naon, Bodoh. sahabat, Ahmad. Hiji, gantinya, tiba gitu jelema bodoh, wow, yes. Ari Pak Asep mah jelema naon dan Pinter. lari ke Pak Asep lari. Hari Minggu lari. Mek sehat. Gak kantor Pak Asep teh. Itu boga kantor. Lari. Dari Pak Asep lari. Geus 1 kilometer berhenti Pak Asep. Udah sami capek, ngobrol kayak kali sarua ningali imah 2 tingkat badak. Coba Asep, wow, badak. Sampai miliarnya, oh, beakna. Lebihnya itu. Imah badak, sampai miliarnya, sahar si tekna itu, orang S2. Dan ayah di kurang potongan siga kiri imah, bohong kekuasaan. Lamun di aing
maksudnya pemajikan anu kalau teh anu modal barudak di luhur gitu. Aya leuwihna aya teh. Aya. Ti Ahmad aya leuwihna. Aya. Saha mah? Asep. Jamalun jelema naon? Pinter. Pinter Mas. Rijina. 2. Akhirnya karena Hamzah. Hamzah sama lari Hamzah. Lari. Meh banyak nafas. Gitu. Warna mas kayak bukan dia lari biar panjang nafasnya bagaikan kuda. Wah lari Hamzah. Dasar belum. Mudah-mudahan sehat. Amin. Lari Hamzah. Geus menang 1 kilometer. Hahi geus. Lari wow, padahal sampai miliarnya, oh iya miliarnya, mama itu miliar ini masuk di kiri. Arsiteknya orang Bandung, orang Jakarta nya, oh, hayang aing mau ujung bugana itu. Ayo lebih nanti. Iya. Nama lebih nanti. Hayang wawu. Pakai hayang mau ujung bugana, pahamnya? Angkung ini gerbang naon teh? Imam dan saya bau teh ya, dina kata saya bau saha anu bogana pan kitu. Assalamualaikum. Wassalam. Salam buka itu. Salam. Buka depan tuh. Budaya teh. Obos teh. Nu bogana teh. Ustaz Hamzah ya? Iya, Bos. Dari mana itu sampai lu teriak begitu? Malu Bos berangkat kampung ya. Dan lari, saya lari biar sehat Bos. Wah hebat. Mampir dulu atau mampir? Oke siap. Duduk. Kecangkeun duduk. Ini ada Ustaz Hamzah. Bawa air sini. Gak lama kan? Bawa 4 wadah. Pemanikan obos. Susu ayah, aqua ayah, cairan ayah. Silakan Pak Hamzah minum. Ya terima Bos. Bos terima Bos. Susu aja yang mana aja yang suka. Alhamdulillah Bos. Segar. Susu apa itu Bos? Indomilet atau bener itu? Nah itu enak. Boleh gak kau coba lagi? Boleh silakan coba nih. Coba dienakin cuna. Nah Bos, makasih Bos ya sama-sama. Dek nanya si kuring sebentar dijawab. Kak Hamzah minta susu Teu. Karena boga imah tadi minta susu teu? Teu. Nya ari wawuh mah jeung boga imah je. Ahmad tadi beunang susu teu? Boro. Asep beunang susu teu? Teu. Da teu wawuh jeung nu gabelegna. Ayo. Wawuhan Allah geus miwarang ka urang leuwih. Liang. Wawuhan aldu boga langit, wawuhan boga bumi, wawuhan udah kahajar ke urang, wawuhan udah kahajian urang. Daun boga kah jelema teh ieu tibalik. Wawuhan boga urang setiap geus salat. La ilaha illallah. Tambahan ka wawuhan ana 30 wae ka jeung geus wawuh mah dulur teu kudu menta. Minum base, minum. Geus teh susu maju deh base. Ngerokok iya. Enggak Bos aja pada rokotin teh enggak api teh. Enggak, suka rokok apa? Ya kalau ada mau propos. Mah, ambil rokok propos mah. Gak lama seslop. Enggak Bos, sebungkus. Seslop barang teh. Ada opos, buka ajengan Asep teh. Buka deh, Kak Hamzah. Buka karena oh iya kebarengan hebat kayak gitu.
Ya sih buka di sana rokok. Aduh minum nak susu enak ya. Ditengah ku propos, wanak aduh. Bentar, pakai aduh. Kau saya sama kuceskeun kudu ngeces. Bos cenah, balik pamit cenah bos jangan ngabjad. Saya sekira sono ieu teh. Buku mah kira susu gue jadi tuh. Panjang tapi akal di mengabjad kan. Ngomong. Atau sono kene kemana cari. Lewat si Allah pakai jero. Udah sarewot di pemajikan. Mah, Ustaz mau pulang tuh habis tadi kita bahanin apa? Ya, bahanin uang aja buat beli channel segitu. Berapa itu bapaknya? Ya, beli 5 juta aja segitu. Tuh, bos mau beli channel aja 5 juta. Murah, lagi beli banyak. Kalau 5 juta, bos mau beli channel aja 5 juta. Padahal kena amplop bawa aku salah kira obosnya jom nantung ya pernah jadi sesalaman baru sesalaman gedung ini apa? Ini bukan apa-apa bos sekali beli channel aja jangan malu nggak api ketika pes bawa buat beli channel ya kalau gitu mah aku bawa saya bawa minta terus tuh mahamnya. Ya, wow, banyak boga gitu si orang. Mungkin dipaksa bawa. Dah hidup mangeunah keneh teu menta dibere, Pak. Daripada hayo menta teu dibere. Lanang keneh teu lanang. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Amin. Eta teh hayo eta menta ya wente. Da konya mah kieu cekalo berempat Allah setiap saat ini Assalamualaikum. La ilaha illallah. Ulah mah karena Allah helempong jeung Allah mainna eling ka Gusti Allah. Anapun eta urang geus seueur eling ka Gusti Allah. Ngawauhan mantena ngawauhan sakabeh boga ieu dunia. Diwauhan ka mantena anapun keur perjalanan ngawauhan gitu. Ngawaduh jadi payu gitu. Tani kalau mucekil budak baragu eukeun bae eta kehidupan wau kana bogana nya ulah ngatur kana boga imah jiga mangga dia jek cari soso atuh moal itu bukan tidak susu aja jadi kira-kira boga imah daek dari bali teu moal kusir paham belum? Tilu poin aja hasil malam ini. Yuk baca dari Quran, baca dari Quran. Mamurkeun masjid, geus salat zikir, rangka ngawauhan boga lagi punya bumi kala cakeun ka urang sawauhan urang tingkat kewauhan. Mudah-mudahan bulan ini pasti tahu kita ya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang manfaat tepat kepada pribadi laras Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi